Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama abdi Cinta Aula Kirana ti kelas 8F. Abdi bade nyaritakeun dongeng Sunda anu judulna Si Peucang jeung Biruang. Aya hiji biruang coklat, awakna lintuh. Manehna sok kataji lamun ngadenge manuk ricit di sarada nyanyi galumbira. Si biruang hayangeun bisa kakawihan jeung heheotan, tapi manehna teu mampuheun. Dina hiji poe, manehna kalangsung di kebon deket pilembureun. Manehna hokeun nempo budak angon nu keur niup suling. Sorana halimpunaker. Biruang balik deui ka leuweung tuluy nyaritakeun pangalamanna ka si Peucang. Hiji poe si Peucang ulin, manehna nepi kana dapuran awi. Kusabab cape, manehna ngaso di tempat eta. Keur kitu kadenge rereuketan suara awi anu lumayan halimpu sanajan teu halimpu kawas suara suling. Ngadenge kitu, bijil sifat jailna, manehna boga maksud ngaheureuyan babaturanna, nyaeta si biruang. Si Peucang lulumpatan neang si biruang, ahirna si biruang kapanggih keur mandi di hiji talaga. "Cang, yap urang ngeueum, hawa kacida panasna." "Hei biruang," ceuk Peucang, "apanan anjeun resep musik? Hayu milu ka kuring, urang tuduhkeun konser musik alami anu halimpu pisan." "Wah, nu bener Cang, hayu urang indit." Ti kaanggangan biruang ningali Peucang bangun keur niup suling tina awi. "Cang, tibatan kuring ukur nempokeun, ajarkeun kuring maen suling," ceuk biruang bari ngadeukeutan Peucang. "Heug bae, sok elelkeun letah anjeun, tapelkeun kana sela-sela suling awi anu panjang ieu," ceuk Peucang. Peucang gura-giru ngaguruan angin. Teu lila ti harita angin niup ngahiliwir cukup keur ngendeg-ngendeg tangkal awi. Awi ngareuket, nyepet tungtung letah biruang. Biruang ngajerit nyerieun untung manehna gancang metot letahna. Si biruang sadar yen dirina geus dibobodo ku si Peucang. Tapi manehna teu ambek sabab reuketna suara awi teh memang kadengena halimpu. Si biruang nepi sare tibra ngadengekeun suara awi rereuketan anu kadenge halimpu pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.